Guru orang tos daya aya anakna sambungkeun sanad ka dinya. Anakna geus daya incuna sambungkeun sanad ka dinya. Sebab di badan mereka mengalir darah guru kita. Kunaon Abu Bakar Siddiq ketika tepang jeung Hasan Husain anu masih kene alit di jalan ditewak eta pandangan Hasan Husain diciuman pandanganna. Umar bin Khattab yang serikeun. Abu Bakar eta tibang budak leutik mun diciuman pandanganna. Cek Abu Bakar Siddiq, anjeun teu apal Umar, teu apal naon? Ari Hasan Husain incuna saha? Incuna Kangjeng Rasul. Apal? Atuh apal geus yakin kuring nyaho ye incuna. Anjeun nyaho dina badan Hasan Husain aya ngocor di darah Kangjeng Nabi. Yakin? Cium. Aya darahna Kangjeng Nabi. Nangis Umar bin Khattab, langsung dirangkul Hasan Husain diciuman. Bahkan Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq sok neuteup wajah Sayyidina Hasan. Naon sababna? Mirip wajah Rasulullah. Beres neuteup Sayyidina Hasan bari nangis diciuman wajah Sayyidina Hasan, teras dibuka acuk Sayyidina Husain. Naon sababna? Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq hayang antel badana sareng badan Sayyidina Husain sabab kesangna Sayyidina Husain seungitna sapertos kesang Rasulullah SAW. Subhanallah. Untung kacida para sahabatnya. Pendak jeung Rasulna, pendak jeung putrina, pendak jeung incuna, Masya Allah. Ayo urang kabagian naona? Pewarisna. Saha ulama guru urang. Rasulullah wafat teu ngawariskeun harta, teu ngawariskeun jabatan. Tapi Rasulullah wafat ngawariskeun ulama. Ulah mutuskeun sanad kailmuan sakali deui. Lamun hayang kaluar ti pasantren manfaat ilmu, sambungkeun terus sanad. Ulah mutuskeun silaturahmi. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ngahaja disebutkeun sanad guruna Imam Muslim supaya anu mempertanggungjawabkeun ternyata sahih sumbernya adalah pusatna ti Kangjeng Nabi Muhammad. Kumasur Amr bin Abdullah bin Amr bin As. Saur Amr bin As kieu kaula nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macakeun hiji ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Punten. Saur Amr bin As, kaula nguping Rasulullah macakeun ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, saupamana Gusti nyiksa ka ieu jalma-jalma, mangga Gusti siksa. Sabab ieu jalma-jalma nu disiksa teh hamba Gusti kene. Tapi saupamina Gusti ngahampura kana dosa-dosana, sayaktosna Gusti Maha Pengampun, Maha Mikanya, Maha Mika Asih. Teras Rasul macakeun kalimat deui, ieu kalimat nu sok dibaca ku Nabi Isa. Naon dibaca ku Nabi Isa? Gusti, saupamina ieu Gusti nyiksa ka ieu hamba-hamba ya nu disiksa hamba Gusti, tapi upami Gusti ngahampura, Gusti Maha Bijaksana, Maha Pengampun. Rasul macakeun kalimat nu sok dibaca ku Nabi Isa. Pertama ayat itu dibaca, punten, paman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim. Eta nu pertama dibaca ku Rasulullah ayat, lamun anjeun taat ka kaula maka anjeun termasuk ti golongan umat kaula, tapi lamun anjeun maksiat doraka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Teras Rasul bacakeun kalimat nu sok dibaca ku Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Upami anjeun Gusti nyiksa ka ieu hamba, mangga siksa sabab ieu hamba Gusti keneh nu disiksa, tapi upami Gusti ngahampura sayaktosna Gusti Maha Bijaksana, Maha Pengampun. Teras Rasul warafa'a yadayhi ilas sama, Rasul ngangkatkeun pandanganna ka langit. Rasul lambaina ngageter, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umat abdi, umat abdi. Ya Allah, umat abdi, umat abdi. Sampai 3 kali Rasul mengucapkan ummati ummati. Babakan Nabi SAW, maka nangislah Rasulullah hatta yagulla, sampai membasahi jenggotnya. Allah terela ningali Rasulna nangis. Allah miwarang ka malaikat, idhab, Jibril, samperkan Muhammad. Idhab ila Muhammad, salhum ayumki, samperkan.
tanyakan ku anjeun ka anjeunana naon sababna anjeunna nangis. Jibril mayun ka Rasulullah nu keur nangis. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul kaget disumbingan malaikat Jibril. Assalam ya malaikat Rabbi. Aya naon malaikat Jibril? Aya parentah naon ka kaula? Aya parentahna naon kaula rek naros. Naon sababna anjeun nangis? Rasul ngawaler Jibril hayang apal kalaunan sababna kaula nangis. Leres Gusti, kaula keur inget ka umat kaula. Istaqtu bi ummati. Jibril, kaula nangis keur rindu, keur sono, keur inget ka umat kaula. Maka Jibril menghadap Allah lagi melaporkan itu, ya Allah, Rasulmu nangis keur inget ka umatna. Kumaha Allah hibur Jibril cenah leungit kasedihna. Kumaha ngahiburna Gusti? Bejakeun ku anjeun ka Rasul kaula bahwa kaula geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dieusi ribuan bidadari. Maka eta sadayana disadiakeun ku kaula kanggo anjeunana. Maka Jibril mayun ka Rasulullah menyampaikan berita gembira itu. Cek Rasul aya naon deui Jibril? Kaula nyana kabar Gusti. Kabar naon Jibril? Anu bisa ngaleungitkeun kasedih anjeun. Mana Jibril geura bejakeun? Allah tos nyadiakeun ribuan istana surga, hiji istana surga dieusi ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo salira. Geus tong nangis deui atuh. Apakah Rasulullah berhenti nangis? Senyum bahagia? Tidak. Rasul tetap nangis. Jibril penasaran, kunaon Gusti teu bahagia ieu ku berita ieu? Jibril, leres Allah nyadiakan ribuan istana surga jang kaula. Leres dieusian ribuan bidadari, ribuan pelayan kanggo kaula sadayana. Sumuhun ayeuna kaula nanya Jibril, pakai fabi ummati. Jibril, kumaha jang umat kaula? Rasul dibibita disadiakeun ribuan bidadari, ribuan istana surga teu kabita. Sabab dina pikiran Rasulullah hanya kita umatnya. Tetep ngabelaan urang. Kumaha jang umat kaula? Jibril tuh bisa ngajawab, mayun deui ka Allah. Ya Allah, Rasulmu tetap menanyakan umatnya. Maka langsung Allah ngawaler, Jibril bejakeun kaula moal mohokeun ka umatna. Maka Rasul disampeurkeun ku malaikat Jibril. Aya naon deui Jibril? Allah moal poho ka umat salira. Ketika urang umatna moal dipopohokeun ku Allah, nembe Rasulullah liren nangisna. Kumaha Rasulullah? Idan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaula teu rela lamun aya hiji wae umat kaula nu asup ka neraka. Tingali Rasulullah ngabela urang. Subhanallah. Atuh wajarlah satahun sakali urang muludan, satahun sakali urang rajaban, satahun sakali urang memperingati Muharram hijrahna Nabi. Atau satahun sakali urang ngahaulkeun ulama guru urang, wajar sabab nu dihaulkeun adalah pewarisna Kangjeng Nabi Muhammad. Kadinya sok sanajan sebagian umat Islam naon haul eueuh ti dituna. Sangeunahna we ngomong sia teh mah eueuh ti dituna. Aya nu kitu di Karawang, Cikampek, di Lumur. Kamana Kang Haji? Haul eueuh ti dituna Kang Haji. Panteukeun hayang digitukeun. Ngomong naon sabi? Nya haul eueuh ti dituna Kang Haji. Aya irah ti ditu. Ngahulang main tadi gitu kan. Maksudnya naon Kang Haji? Aisyah maksudnya naon tadi? Nya haul eueuh ti ditu na Kang Haji. Heuh ayeuna aing nanya, siana irah ti ditu. Lamun haul eueuh ti dituna, sia irah ti ditu. Panggih jeung sase di ditu, mawa naon sia ti ditu, irah sia rek ka ditu deui. Mungkin lieur eta jelema digitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu, bongana sia kitu. Atuh lamun embung dikitu-kitunya ulah kitu. Tah kitu. Aing terus kanu kitu. Makana urang dia ulah ieu meuni kitu. Ya kan aya naon teh kan eueuh ti dituna atuh sia irah hati ditu. Sia teh ka ditu ge henteu. Nya Kang Haji bid'ah. Naon maksudna bid'ah? Nya haulan teh aya ti nabina disebutna bid'ah. Maksudna bid'ah naon? Perkara nu eueuh ti nabina Kang Haji disebut bid'ah. Hukumna dolalah Kang Haji. Naon dolalah? Sesat. Kabeh sesat. Kabeh. Teu bisa dibagi-bagi, teu bisa. Pokoknya nu eueuh ti nabina kabeh sesat. Oke, ayeuna aing nanya, sia aya di zaman Nabi? Eueuh. Geuning sia nu sesat, cekek lain sia.